surga kaditu maalah ieung akang kapangan darat Pangandaran. Emang surga ini Pangandaran? Emang surga ke Pangandaran? Kapangaosan. Kurang serempak. Kapangaosan. Jian. Kapangaos. Amin. Singgaretolnya ngaos teh Bu. Amin. Bade. Ilmu mah berat moal dibawa. Bu, ari mamawa ilmu berat henteu. Ari mangul beas 50 kilo berat henteu. Hayang henteu. Kok berat tapi hayang. Sugana keburu rah dibaginya. Cek bulu teh angke mamal hadir. Sieun dititah nyawer, Bu. Jadi ngaos teh teu kenging kapak. Kudu ulah kapaksa lamun rek ngaji rek naon kira cicing di dieu hari ibu nyanyi tadi katokan mal jadi dibere baru nagra carekan bangun keur galau hayang kawin teh. Hei, Mas Antrena tong sok inget lala. Tuh ngajajar. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Keur ngaji mah tong sok mikiran lalaki. Musallian ala Nabil Mustafa. Hayang kawin bebe jawai ka bapak. Wa astainullah fi alfiyah. Milik ka santri nu apal alfiyah. Tukuribul aksa bilang dilmu jaji. Ngomong deui lamun ka anak kiai. Jeng. Hayang nyi ka anak kiai. Eta anak kodok nu kok. Sini carekan berenang. Kayak ku ibu diberenya santri pada milih santri rancagoong. Garelis Cirian ya. Atau di Pulau Minantu ibu gaduh pemeta bayi bujang. Begitu. Jadi ngaji mah ulah kapaksa lamun rek ngaji sing ikhlas nadada kina ati coba titenan masing taliti kana kaayaan bodona diri. Jawab atuh ce. Gitu atuh. Ima maroloho we tita tadi teh kudu dicarekan wae na ari unggal buruun ya Allah Gusti. Siap ngajawab? Cobaan heula tuh 2 3. Hayo atuh lain seuli tuh 2 3. Ibu nah eta mah ahana siga ahon jemaah. Ulah kapaksa lamun rek ngaji sing ikhlas nadada yakin ka ati coba titenan masing taliti kana kaayaan bodona diri. Nyamplangkeun pisan. Ha, ieu sarwana jeung eueun deui. Ha. Ulah rek diliwat kewajiban umat muslimin muslimat.
Bu, anak ulah siga malam Jumat. Jadi ngaji mah ulah sabab eta teh kebutuhan urang. Jalma anu getol ngaji insyaallah bakal lebat kasul. Teu lebat ka surga kumaha atuh memeh ngalengkah qabla ayyah tua tos dihampura dosa acak tadi cek ustadah Teh Nur. Hei, jig rek balik jig. Naon itu ngaraliu? Bisi bade uwi ti payun mangga ngan dosa kabeh ibu-ibu jeung bapak-bapak anu aya di dieu digemol ku Ceu Isah. Aya Ceu Isah? Aya wae aing. Ceu Odah? Aya. Ceu Ida? Aya. Ih, aing aya wae. Ih, dasar urang Sunda. Cucu aya cucunya. Cucu mah pan ieu. Tilu. Halo. Sing sarehatnya. Hiji deui aya teh cucu. Ngarah menang gelas. Ih, cara ranting kan ngaran cucu. Atuh da keur orokna abi matak di ngaranan cucu teh cenah lucu. Matak dinanya. Alhamdulillah. Ceu. Hoyong teu lebet ka surga. Hoyong teu? Cing tarik atuh. Hoi. Bu. Aya 3 golongan jelema anu bakal lebet ka surga. Bu, tapi lebet ka surga teh sesah. Lebet ka surga teh diibaratkeun para ibu sadayana ibu ngalebetkeun acu kana lomari. Bu, kira-kirana ngalebetkeun acu kana lomari anu kotor atau anu bersih? Anu bersih. Bapak caroge ibu tos di sawah leledokan kira-kirana bakal diasupkeun langsung kana lomari moal? Moal. Tapi eta baju di kumaha heula? Di keuman. Cing tarik atuh nyebut heulana. Di keuman. Diseuseuk. Disikat. Diidek. Digebot-gebot. Nah sababna sabab letakna begitu juga dengan kita. Kalau kita banyak dosa ti luhur sausap nepi ka kahanap dosa melulu naon sababna panon sok ditinggalikeun wae kana naon si Setarla seurik nu rumasa mah sok ningali si Setarla ayeuna geus kawin deui can acan ya Allah meni kompak ngajawabna masyaallah. Sim kuring mah teh absen wae si Setarla teh atuh penting ngaji di ditu di Ciranyang. Matak absen heula. Kumaha bieu teh cenah poho deui? Setarla. Hah? Ih, aya lain si Setarla. Lebet ka surga teh lamun urang seueur dosa kapaksa kudu diseuseuk. Dina naon? Dina naon jang? Apa budak gimana diseuseuk ku seuneu? Diseuseuk heula. Digodog heula dina cai neraka. Sieun teu? Sieun teu? Sieun teu? Nah atuh beuki ngagosip teh. Ngomongkeun batur. Sok pararantos di kampung mah nya bari sini siaran. Oh, si Abu mah ya Allah. TV-na teh gede naon cing naon menang nganyuk. Atuh keun wae menang nganyuk oge. Nya da mamang mayar. Eta ya Allah Ceu Ida bajuna teh muludan kamari ganti gelembreng. Muludan cenah dibungur geus pelembreng deui naon cing menang nganyuk. Oyuhan cenah bajuna teh disada nyung nyung. Keun wae ibu ngarugikeun urang teu. Ngarugikeun urang teu. Naha atuh? Kabeh awak urang dosa. Tapi ibu tong salempang umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sanajan bu dosana salaput sirah lamun eta jalma sering maca istighfar ka Gusti Allah, sering tobat ka Gusti Allah, insyaallah bakal ngalaman nu lebet ka surga. Naon bu? Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa sakali ngagana ngalaksanakeun kagorengan
dakholan nar, asup kana surga, tidak ada kata maaf. Mata kurang maun. Jadi naon umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baju geus disusuh can beres keneh kudu di kumaha heula? Di poe heula panas henteu. Panas. Nyai henteu panas. Panas. Geus dijahitan langsung tadi diasupkeun kana lomari. Naon heula? Istrika heula panas henteu di istrika. Lamun badan urang di istrika panas henteu. Dina neraka aya jalma anu dees aya henteu. Nauzubillahi min. Mata kurang kedah getol maca Quran. Maca naon? Sholawat. Maca naon? Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Osok tara sabara kali tos sholat 3 kali ai dosa salapun hulu cek budak lagi ya Allah tong hulu teh nya teh sia tenjang cirian tah neng menyuratan tong dibales pala kitu ke tadi narek di kulung minantu digodokeun ka santrian moal betul ka adi nya kitu larasa tah ieu mah Bu urang teh salat boro-boro husu teu laras teu Gusti nepi ka kiwari salat teh can bisa nyaceun nya pan urang mah salat teh rupa-rupanya aya nu salat teh bari masak Allahu Akbar geus 2 rakaat mau totong atuh salat mah Assalamualaikum jeleng langsung kada engke mah salat teh rek di dapur hareupeun meja makan hareupeun meja makan ayeuna meja makan aya naon pindang pek aya ucing keur salat Allahu Akbar beres Al-Fatihah itu ucing kana naon kana pindang ai maca kul auzubillahi kul auzubillahi nas bari ngagebahkeun malikin nas atuh ucing ge sampai ka ngad sae teu salat nu kitu saha eta nu salat nu sakitu aya salatna teh nu bari neangan duit aya nu salat bari neangan duit oh sok meunang tara oh sok meunang naha atuh Allahu Akbar tadi teh ka warung Cikokom teh mawa duit teh asa 20.000 beli minyak saparapat beli cengek saon kamananya 5.000 deui keur salat assalamualaikum kok dipensa ku budak tadi meuli es krim kurang mah kitu salat teh nya kadang poho rakaat ka sabriji nya ceuk ece kitu henteu alhamdulillah urang teh bener-bener salat tah ditingali salat para ibu sadayana urang mah can bener Bu urang teh memeh ka surga teh Bu diseleksi heula anu beunghar bakal dihi aya teh nu beunghar di dieu aya alhamdulillah sawahna leug cing tari katuh leug leug kontrakanana pambari nyentak ketujang pamajikanana oge tilu aya nu tilu di dieu Masya Allah hiji deui atuh sok saha ya tah para ibu sadayana dipariksa harta nu sakitu seueurna teh matak jelema miskin mah moal dipariksa da teu gaduh tanyakeun imah da ngontrak nanyakeun motor bujeng-bujeng aya ka pasar Jebrol sok naik naon angkot sireum naon sisi bari eta mah ngakeur ngaji atuh bapa maneh sia teu ujang tawa inu maneh
gitu. Matak mending beunghar mending kene miskin cek. Beunghar. Hah? Beunghar. Bae dihisab. Bae. Bae salaki pamajikan opat. Bae. Ai bae Bu, tah para ibu sadayana eta teh Bu hese lebet ka surga. Tapi ieu mah Bu hiji amalan anu matak nyebabkeun urang lebet ka surga bigoiri. Langsung mangga cek koko mangga nih. Ngeset cek koko bade lebet ka surga. Saur malaikat. Model gubernur geuning di jalannya. Di jalan geuning supaya nyingrai kabeh. Sabab naon ngalangkung gubernur mah ulah macet naon sababna jalma anu berpengaruh jalma anu gaduh jabat bulurah bade ngalangkung awas ih eta itu bulurah bade ngalangkung pan sok kitunya nah ari ka CME ditincak ya Allah ya rabbana ya karim nanta urang teh Bu ngarah berpengaruh ngarah urang boga pangkat para ibu sadayana lebet ka surga langsung geblos tanpa hisab sahabu rojulun aktsaro minas sholati alayya saur Kangjeng Nabi istri atawa pameget anu sering maca sholawat ka kami saur sahabu saur Kangjeng Nabi. Osok ibu tara maca sholawat. Osok tara. Ibu cinta ka Kangjeng Nabi. Cinta bener. Nah, cirina man ahabban Nabi sing sahaja ma anu cinta ka Kangjeng Nabi aksara minas sholati alaihi maka eta jalma teh kudu ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Naon buahna wasamratuhu buahna pikeun jalma anu sok sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi al-wusulu ila syafaatihi wa sahibahu fil jannah eta jelema bakal lebat ka surga dibarengan ku Kangjeng Nabi bari batak menang syafaat Kangjeng alhamdulillah hoyong henteu hoyong lebat ka surga tanpa dihisab hiji kuncina urang teh kedah nyeureurkeun sholat ibadah anu hiji-hijina moal dihisab moal dipariksa sholat mabu bener henteu maca Qur'anna diparik bajuna ibu suci henteu diparik ikhlas henteu beribu sadayana leres ke tajwidna hese ngan sholawatna ibadah anu matak ngajadikeun jalan urang lebet ka surga bigoiri matak hayu ti ayeuna urang getol maca sholawat anu asalna sok sakali kudu jadi 10 anu asalna 10 kali hayu urang jadi 100 Allah di mana-mana orang maca sholawat sekali Allah bakal maparina rahmat 10 lamun maca sholawat 10 kali Allah bakal maparina rahmat 100 terus komo lamun 1000 sakarana lamun 1000 kali orang sehari maca sholawat ka Kangjeng Nabi insyaallah orang moal maut sehingga orang ningali surga di tempateun ke orang di yaumil kiamah amin ya Allah ya Rabbal Bade hayu ka mana kuy ayo geus jam sebelah setengah 11 sajam siang teh mah sajam deui baiklah pokokna mana PK jam 11 lastu jam 11 beres jeung nyatu ayeuna karek jam setengah 10 11 ya teh 10 bawa salah ya tehnya teraskeun cek teraskeun Allahumma sholli wa sallim wa barik Bu benar cinta ka Kangjeng Nabi benar cek cinta ka Kangjeng Nabi man ahabba syai'an aksara di ruhu sing sajalma anu meka cinta kana saperkara Bu eta teh sok loba ngomongkeun batur loba ngomong ke naon ngomong ke nana
Bu, sok, urang inget-inget heula baheula zaman keur gadis. Inget-inget heula Bu, baheula zaman keur gadis. Keur bobogohan jeung bapakna. Da bedanya Bu baheula mah can aya we, can aya naon? Can aya we, can aya FB, can aya IG, can aya Twitter, can aya TikTok. Geuning baheulanya Ustadzah Nur pernah teu bobogohan. Teu da urang mah santrinya kawin oge dijodohkeun. Untung we cocok si ganteng kalem. Para ibu sadaya. Pan abi teh mah santren teh di Al Musri sami sang pangarsa teh Nur. Ai kabogo abi di Garut cigera. Atuh mah COD siga ayeuna. Da atuh da laku atuh ibu oge. Teu aya istilah Bu di pasantren mah aya ngaran bobogohan. Coba sekolah SMA dibonceng ku kabogo turun suntangan prek. Aya teh nu kitu? Aya. Ai keur bobogohan suntangan jagong ke lamun geus kawin mah. Para suntangan dia ka dieu suntangan heula teu ka salaki. Katingali. Da tarang-tarang lagi sok ameng-amengkan we ka salaki. Nya rek muludan amek-amekan heula naon? Teda teu boga tiung? Anyar ya Allah. Muludanan dari ganjaran moal. Moal. Bakal jadi ganjaran moal. Ayo muludan kaditu kadieu ai kasalaki ongko osok popolot. Tara osok tara. Tara? Heeh lamun anu osok percuma ku engkau bacakan. Apa percuma bikin kau bacakan. Kalau lamun kasalaki sok ngabaut. Apalagi sampai molotov. Nu mana? Nu tiung hideung. Loba tiung hideung teh. Amin ya Allah. Aniki lalakina nya awewe teh perlu duit. Dengekeun tah. Hayang geulis, hayang gaya, awet muda, ngeunah taeun. Naon taeun? Naon ujang? Keur masantren mah cicing, tong dipilueun. Ai jomblo keneh mah. Jadi sagaluruh page ku duit. Naon geuning cek bahasa Inggris ate poho deui. Oh money. Money. Kacerita sekolahna karek kelas 2 SD money. Everything no money. Segala sesuatu bukan kudu tapi no money not everything. Teu boga duit teu boga naon. Bener di imah teh kosong ngolompong. Kulkas kursi lemari wadah baju kana kardus sabab eueuh heeh atak para ibu sarena naon ieu teh kitu sagala ge perlu kudu hoyong teu seueur duit hoyong henteu cing loba maca sholawat ijem so yeuh ceuli yeuh naon ieu naon ieu naon cek saha irung jelema anu sok maca sholawat getol maca sholawatna lain 3 kali. Ieu mah paingan rezeki teh hese budak minta bekal mama abi seebus bekal geus sia teh mantek ngarokok wae ngaji can bisa ngarokok pus atuh bekal teh hambur hese ujang duit teh matak ibu kedah getol maca Bu Bu puntennya abdi mah sok rada kasar wios teu ambek moal moal ngomongkeun moal ngagebegegan ti tukang moal mandang deui bae nu ngundang lagi-lagi Bu Ustadzah di halawannya Ustadzah kayak beri komisi
bohong ketang teu bohong. Jadi jami anu sering maca sholawat mah insyaallah lebet ka surgana teh bigoire. Tuda ustadah piraku abi teh hayo we maca sholawat kudu diuk berennya. Sedangkan itu gerohaneun loba, seusehaneun loba, sapuaneun barala ya Allah uruseun salaki. Gusti kumaha meureun maca sholawat mah moal kapigawe. Ibu emang maca sholawat kudu bari sila wae. Emang maci lapar ieu teh kayak nginum heula sugan bener. Sigana ngarah lancar ngomongna kudu aya syu. Dengekeun tak panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun teu datang susu ke urang goroan susuna. Tuh nyanak susu tuh. Cek. Emang salawat kudu calik wae henteu. Bari sasapu maca sholat. Coba Bu, bari sasapu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Ginaheun moal sasatu. Marung kumaha babari? Nya laras teu? Laras heseh henteu? Bari sasapu sholawat heseh henteu? Bumi bersih ganjaran kengeng leres henteu. Sing saha jalma ibu anu sasapuna bari maca sholawat maka eta ganjaran teh sapertikeun nyapukeun Ka'bah. Pernah ibu ka Mekah? Hoyong henteu? Hoyong henteu? Boga duit henteu? Kumaha rek ka Mekah na oge. Ayeuna mah Bu udah kudu daftar. Geus daftar ge sabaraha puluh tahun Bu. Nah, urang mah ka Mekah teu gaduh artosna. Urang mah ka Mekah kudu ngantrina ge sabaraha belas tahun. Mending keneh ibu ganjaran nyapukeun Mekah urang kenging carana naon? Sasapu bari maca sholawatan. Leres. Bari gegero. Salatullah salamullah ala toha. Hayo hayo. Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sekali deui salatullah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Berkah nama maulid nabi sadayana digampilkeun rizki amin. Ku berkah nama maulid nabi mugi urang kenging ridho ilahi. Mugi urang kenging ridho ilahi. Di mananya tawajolna ujug-ujug aya. Susu hadirmu di sini membuat hatiku semakin merindu. Urang bageakeun nya ceuk ngarah ngaosna sumang. Gusti ya Allah. Can dieu inum susu mah dicabake geus haneut. Pengen salaki ibu meunina rempel wae. Kayak panas keneh nya ceuk nya. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim komo ieu teh Bu lamun teu teunuh mah make tu kopi luwak. Matur nu ngajina ge. Aya geus lieur cik teh pusing aya mau liondang deui bae. Loba kahayang. Atuh da mana? Penting ngaji di ditu parebu saya di Caranjang. Ngajajar luhuran ieu teh Bu, Coca-Cola, Nutribus, Sprite, Fanta, teh pucuk, teh botol sosro, ieu naon deui susu beriwang, terus naon deui? Di dieu kabeh
heula. Bere Coca-Cola. Bekal, rek dibekal. Artis ya kayak dibere Coca-Cola sampai Sugan itu datang, sudah susu tadi kiringan bagus teh. Kitunya. Jadi urang teh kudu getol maca salat. Esok-esok sore-sore berang-berang peting-peting bobo ti peting ngan memeh bobo kedah maca sholawatan. Amin. Lamun dikesakeun ku Gusti Allah maot urang maca sholawat heula insyaallah lebetna pupusna husnul Khotimah. Bade pupus ti heula. Ibu anggar nyari pupus mana jani hirup liuk keueur ragap taya ge hayang panjang umurnya Bu. Amin. Keun wae Bu teu beunghar ge urang mah asal barok. Waluy waktu perlu alhamdulillah. Tah lamun urang hirup hayang waluya, lamun hirup urang hayang tuh ya kudu getol maca sholat. Dijamin. So, batur nabu 15.000 sehari teh. Minimal atuh urang mah 1.000. Nah, sholawat teh hayang beunghar keun wae. Keun daripada sok para ibu sadayana daripada henteu maca sholawat keun wae niatna hayang beunghar oge Bu da laun nah insyaallah urang bijil jadi ikhlas. Semuanya juga biasa karena dipaksa jadi biasa. Siap teh Bu. Ajakan salaki. Hayu agang, urang getol ayeuna mah. Urang getol maca sholawat. Atuh urang teh hirup teh kieu wae Gusti Bapak. Batur matuh geus mararaju. Kawin jeung abi geus 15 tahun, geus 20 tahun menikah can maju. Cek salaki teh maneh kawin jeung urang hayang maju heueuh. Ke urang nyokot heula roda, maneh naik kana roda, maju geura. Maju teh kana roda. Maju. Teu kenging ambekan Bu. Lamun salaki Bu malas ngaji Quran, lamun salaki malas maca sholawat, eta teh Bu kudu dibere sumangat. Budak-budak terus dibere sumangatan. Atuh dibere susu mah beuki we ngagantel tuh kumaha meureun maca sholawatna berjamaahna moal masalah. Jadi kudu dibere support. Dibere naon? Support teh naon? Semangat. Siap. Indah Bu berjamaah jeung caroge maca sholawat. Larasnya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah sadayana yasin habibillah ala yasin habibillah. Sekali deui salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Duh Gusti lancarkeun rizki pinuh ilmu ku pangarti sareng wargi terus ngahiji subur makmur lojinawi subur amin salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi ibu hoyong kenging sholawat sieun teu kudu calik bari ngepel sholawat sok bakal leuwih atuh teh 15.000 bener teh
Nyeun kopi jang caroge maca salawat. Caroge teh bakal nempel we ka ibu he. Hayang caroge nempel. Ibu ka dapur milu. Ibu ka tengah imah milu. Ibu ka pasar. Atuh beren kumaha nempel wae mama usaha. Para ibu sana dina pada moal siga sini. Apa namanya? Aya tuh si Ayu di dia. Mana? Oh, Ayu. Kadeknya. Tekeng nurutan si Ayu nih SCTP. Oh, siga nuju hamil. Putra kasep hiji. Kati kahiji. Anu kene atunya doakeun sing lungsur langsar. Pangarsa teh nur ge sing lungsur langsar. Amin. Ya Allah ya Rabbal putrana sing soleh-solehah gede milik rezekina laluhur darajatna putra putri ibu sadayana ge sing hasil pamaksadanana amin ya Allah ya Rabbal berkahna maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncina para ibu sadayana amal ibadah anu matak ngasupkeun kana ka surga bigoiri hisab teh naon Bu? Maca sholawat insya gitu. Ibu cinta ka Rasulullah ka Kangjeng Nabi kudu seueur maca sholawat nya kitu keneh. Lamun cinta ka Nabi ka Allah oge kudu atiullah wa atiur Rasul. Ka Allah kudu taat, ka Rasul oge kudu taat. Ka Allah ka Rasul teu taat tiasa moal tekeng nih taat ka Rasul tapi salat tara Bu sholawat hayo ari salat tara kaci moal taat ka Allah jeung taat ka Rasul eta teh Bu dua kata anu tidak bisa dipisahkan atiullah wa atiur Rasul. Urang kudu cinta ka Allah sareng cinta ka lamun cinta ka Rasul kudu sering maca sholawatan. Lamun cinta ka Allah man ahabballaha aksara dikrahu sami cinta ka Allah ge kedah sering dikir ka Gusti, kedah sering eling ka Gusti Allah. Bu, osok tara eling ka Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Meni eueun ngajawab. Jawab atuh ece. Cenah cinta ka Allah. Balikan deui ah. Ciri jalma anu beriman ka Allah teh alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kakarek indah. Imang ngabaret teuheum molohok cai. Molohok bari cai. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ciri jalma anu beriman ka Allah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan keur nangtung emot ka Allah, keur calik emot ka Allah, wa 'ala junubihim keur bobo emot ka Gusti Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh kabeh ningali awan emot ka Allah, ningali panon poe emot ka Allah, ningali gunung emot ka ya Bu. Jalma anu makrifat ka Gusti Allah mah Bu ningali naon sagala teh Allah urang macan bisa kitu teh leres. Coba rek bobo Bu osok tara inget heula ka Allah kararicing kumaha atuh da urang mah rek sarena
urang oge butuh kahaja. Naon sababna? Keur ningali si Karla. kapeunang. Aing tuh nyaho nepi ka angus kasarehan. Boro-boro maca naon? Sholawat. Boro-boro maca bismika Allahumma wa bismika. Komo dina kitab Sapinah mah memeh bobote para ibu sarena kudu maca heula Al-Baqarah. Al-Baqarah. Heeh, bener Al-Baqarah anu ayat terakhir. Nu kumaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum terus naon? Terus naon deui? Oh sok tara dibaca eta. Sarua. Sok tunu. Itu si Ucu. Harus cari si itu gitu. Ngaji mah bunga bener teu? Ingat teu kana hutang. Tak mending kene nga. Os. Kenang tungkeun kumaha urang kudu emot ka Gusti Allah. Para ibu sadaya. Rek bobo ngaos heula Quran surat naon? Baqarah. Al-Mulk. Maca kul huwallah 100 kali pernah henteu? Bujang-bujang 100 kali. Teu tiasa 100 kali 3 kali. Urang ngaos surat Al-Ikhlas 3 kali sami jeung ngaos satamatan Quran. Cek Rasul. Ya Humairah. Rasul mah nyebut ka pamajikan teh naon? Humairah. Kemerah-merahan atuh da ka Siti Aisyah mah geulis. Wajahna teh merona kitunya. Jika anu bodas ning ka sebelah ku panon poe sok sumeubereun. Nah, urang mah ku sabab hidung jadi ku belas beureun teh. Hidung di beureum mah atuh jiga ondel-ondel. Bener. Osok tara disebut ku cara ge, he bunga yang kemerah-merahan. Osok tara. Osok tara. Ada bungut urang atuh lain siga bunga. Disebut kemerah-merahan kumaha? Urang mah hidung maleuk. Ya Allah, cing jaleplok kok koloteun. Matak bere duitna cing gede sia teh akang. 100.000 ke satu poe nya. Ya mah mere 20.000 satauneun. Beulikeunna kalender cina ceuk istana. Kitu nya. Kitu. Jadi urang harus selalu mengingat Gusti. Urang kenging artos alif. Alhamdulillah. Syukuri apa ada. Asyik hidup adalah Anugerah. nyambung karena lagu tetap jalani Hidup ini. melakukan Ayat. bener lagu eta teh sia teh ujang sok kurang menghadapi jalani apa yang telah dihadapi kita kan wae salaki tukang macul alhamdulillah doakeun salat duha sugan we balik macul teh mawa belut sakarung jadi duit mah teu kitu Allah mah Rahman Rahim nya Allah mah ya Razak laras teu hoyong salat cicis kalian salawat ya Razak ya Razak ya Razak ya Razak ieu mah salaki dagang ngorek HP oh sok tara salaki dagang teh salat doakeun matak insyaallah rezeki nage bakal lancar. Jadi ciri jalma anu beriman ka Allah teh sering emot ka Gusti. Cirina jalma anu bercinta ka Kangjeng Nabi kada sering maca sholawat. Katilu. Hiji jalma anu bunga ketika mulud. Kudu bunga lamun muludan ngara urang lebet kasur. Azamul qurbati ilallah. Amal anu pangdeukeutna babarina negawe kadeus ka Allah. Azama maulidin Nabi sallallahu ngagungkeun ngaramekeun ngarayakeun ta'ziman wa takriman kana dipedagkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta kadua sering maca katilu rajulun yusolli salatan jamaatan ba'da jamaatin pameget anu getol salat berjamaah. Osok tara ujang osok tara berjamaah. Cara licin. Ibu cara ge osok tara berjamaah. Nah, jempling. Osok tara. Alhamdulillah. Masjid lega kieu Bu pinuh teu salat subuh. Paling sabaraha jajar di dieu.
Sami Bu di Rancagoong ge Masya Allah. Mata ranking kahiji para ibu sadayana salat anu sae berjamaah nate salat kadua salat long gitu. Hese Bu sok jarang di salat lohor. Lolobana naon terakhir rankingna magrib. Ari magrib masuk rata-rata seueur jeung isya. Mata ranking kaopat jeung kalima teh magrib jeung isya. Kahijina naon? Subuh. Lalaki mabuk nampolen natenya Masya Allah. Mata kayu Bapak urang getol berjamaah ngara urang lebet ka surga bigoiri hisab. Bu. Bu. Pamegat anu salat berjamaah ujang dangukeun eta teh Bu komo dina waktu subuh mah Bu khairun minad dunya wa ma fiha. Eta teh Bu lebih sae daripada mendapatkan sunan, lebih sae daripada dunia eta teh ngan urang mah teu apa. Coba lamun kubulurang di sana ye. Hei urang bungun. Sing saha jalma anu pangheulana datang ka masjid salat subuh ku abdi bade dihadiahan PCE. Kira-kirana ibu salaki bakal tanginas moal. Bakal moal. Bapak sia teh hudang burukan. Hayang PCE. Peperihun urang teh meulin teu bis. Nganyuk sieun teu kabay. Hayang PCE kali datang onyo-onyo. Keun wae onyo-onyo ge alhamdulillah. Tah Bu diibaratkeun kitu. Tapi ku sabab ku Allah dirahasiakeun teu apaleun padahal salat berjamaah subuh teh Bu langkung sae daripada dunia dan seisi. Nah, ari di bibita PCE menikah. Sigana jam 2 ge geus pinuh leres teu. Ku bakat hayang naon? Hayang naon? Hayang meter, mah meter jalan. Hayang motor? Oke, sigana susuna kudu diinum heula ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti meuni handeup kieu. Tong nari-ngalikeun ceuk nya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak si Ajang handeup. Cicing bojang mah santren kene. Jadi kitu nya Bu nya. Halo. Hai gitu. Halo. Hai. Ih asa di TK. Taman kadaluarsa. Nya para ibu sadayana. Jadi tos Aliran. Meni atoh pareum. Nik lagi geus pareum berarti tandana geus capek. Ibu capek henteu? Capek henteu? Henteu sanu capek. Keun wae da abi mah capek caope oge hayang meunang amplop. Hei. Amal. Tasok amplop. Naon amplop kertas loba kertas mah teh. Hah? Isinya cenah Bu Ustazah. Kardus. Abdi mah Bu, alhamdulillah sabulan sabulu geus 2 bulan ya Bu, geus ka Bandung, geus ka Sukabumi, geus ka mana-mana. Alhamdulillah jadi loba dulur. Siapa nyai? Duit ongkoh. Lah teu da ajengan mah teu da panena oge rajab mulu. Udah ngaji di pesantren mah sok tara anu ngagaji pret. Nya sarua nya Ustaz Nur. Coba osok mere tara. Sok. Di penta udunan ge pret tara rese. Ari anak hayang pintar. Ari anak-anak hayang boga ilmu. Ari kana bayaran tara rese. Pantes budakna belet oge. Da inuna henteu ngar. Karena keperluan pasang di penta amplop jang ieu naon di kobong teh geus balalocor. Ieu mah ustadah teh matre cenah hayu we mentaan amplop. Jang anak urang. Jang anak? Jang anak? Nyai geus boga anak? Nah, teu bieu jang anak urang. Kudu merhatikeun Ibu kana keperluan pasantren teh. Ieu mah anak hayang pinter ya Allah. Kak Ustad teh mere amplop teh 2 tahun sekali. Gusti ya Allah ya Rabbi. Ya mah hayang abi ngomong di Rancagoong teh. Jadi di dieu keunana. Sugana nu ngabejakeun. Tenang. Jadi kitu nya bece ngara elmuna kenging mah hormati guruna. Ieu mah cenah di pasan eta teh nya
budak teh tuh pinter-pinter sugan eta mah guruna teh becus cenah kitu. Urang bisa henteu. Henteu teh keng kade tong sok nyalahkeun guru. Baca diri urang inungna soleh henteu. Budak teh banget di pasantren teh da bapana baheula urut preman. Nauzubillah min. Tapi leuheung urut preman ge budakna di pasantren. Mudah-mudahan sabab urang mah putra teh hoyong janten putra anu sabik. Naon sabik teh leuwih alus daripada derajat ibu bapak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sakitu Bu. Jadi 3 Bu, sabar haji. Anu lebat kasur. Anu bigoyerehe hiji. Mah ya nalika ngaji. Aing ngagogoro kanti tadi teh teu ahap. Hiji naon? Bunga dina Bunga nalika. 2. Kudu apa ngaji jeung abi mah kudu babawaan. 2 naon? Sering maca sholawat. 3. dan jemaah. Terima kasih hei Coda. Enak saja disebut Coda, cara gitu sakit gelis gitu. Tepuk tangan buat anu yang berkerudung berem. Sawe ratu teh udah teh non. Siap cenah kitu nya. Jadi 3 golongan kade kudu disimpen dina mana? 3 golongan jalmi anu bakal lebat ka surga bigoy rehe. Hiji jalma anu bungah ketika datang sasi Mulut. 2 jalmi anu getol maca Sholawat. amalkeun tapina amal kedah getol maca ayeuna mah tong 3 kali Bu 100 kali sehari minimalnya insyaallah bade moal ajar rempling da moal lila cek tadi ge bari sasap bari geger bari nyeuh bari ta bari taeun bari tarik cenah cing tarik cenah bari maca sholawatan katilu pameget anu getol berjamaah Di masjid. berjamaah di masjid lohor asar maghrib isya subuh berjamaah insyaallah Bu akhirat urang tujuan akhirat mah Bu dunya ge bakal nuturkeun amin amin ya Allah ya rabbal Ahmad ya Habibi Habibi sadena salam alaika Habibi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi Ya Aunal Qaribi
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rupina para ibu sadayana ibu karunya tita tadi di jam 7 nya. Terus canggel. Terus barangkali malikeun tuul. Betul hitungnya Bu, cangkel henteu. Sing sireumeun. Nyari cangkeng. Tunuh henteu. Mudah-mudahan cari kurang sadayana ti jam 7, jam 8, 8, 10, ayeuna jam 11 sing jadi saksi tin di yaumil kiamah bahwa ece-ece ibu-ibu urang bungur tos ngayakeun mulut dan barokahna mudah-mudahan sing jadi kiparat kana dosa urang sadayana anu jadi nyamabkeun urang leber ka surga bigoiri naon sababna dosa urang tos bersih kabarokahan ku acara muludan. Rupina para ibu sadayana dicekapkeun sakieu bae Bu. Hapunten ya Bu, kumaha hapunten moal? Ambak henteu ka abi? Bade ambak moal? Bade ngomongkeun moal? Bade ngondang deui moal? Bade mekelan moal? Astagfirullah, mali bakalan ya Allah. Geus pikeun bae da abdi mah ceuk tadiga hayang boga amal, hayu we amplop-amplopannya. Bu, mudah-mudahan ila liqai salam. Mudah-mudahan orang sadayana sing tiasa patepang deui. Amin ya Allah ya Rabbal dalam acara dan gelombang yang sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Amin atuh. Terakhir disentakeun wae. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan hajat ibu segala rupa pamaksadan anu gaduh masalah gaduh utang sing lalunas bi barokati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.